Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang sareng sim abdi Desi Purnama dina acara warta kelas MIPA 2. Nyaeta ngeunaan kadisiplinan siswa-siswi SMA 32 Garut. Sim abdi bade tumaros kelas sahijina siswa anu aya di sekolah ieu. Loba serta acara sim abdi bade naros sareng kelas abdi Kristina Putri kelas 11 IPA 2. Sim abdi bade naros kumaha pendapat saudari Fitri tentang kedisiplinan anu aya di sekolah ieu. Pendapat Asina kedisiplinan di sekolah SMA di supados biasa disiplin orang kedah naati peraturan di sekolah ieu. Sareng orang kedah ningkatkeun di sekolah ieu sareng karena supados eta ngajarkeun orang kedah kedisiplinan. Naon wae peraturan anu geus dijalani sareng naon wae anu acan dijalani di sekolah ieu. Dijalani mah sapertos esku atos esku pramukana meningkat sareng sami meningkat di jalan sareng salatulana dilaksanakan sareng pagina kami aya dekat di pesan sanksi sareng anu acan di jalan mah anu seperti buang sampah sembarangan eta kan perlu eta kedisiplinan anu paling utama di sekolah ieu. Ngajarkeun anu teh kedah buang sampah pada tempatnya tetapi berserakan di kelas supados eta hatur nuhun kana waktosna sareng hapunten atas abdi anu namanya sim abdi di wawancara teh nyaeta salah sawiosna siswi anu aya di sakola SMA 32 Garut. Sakitu anu tiasa ku sim abdi diwartakeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.